Main tukang sono tarik siang borowo cek normal mau tong tarik dari mah sudah kana saha kita geus ngahakan lodong kira kurang jadi panganten langsung ka kecerikan itu tukang son lawanan soal tarik deui mah patapar atuh reuas untung salatri ya saat di malapar untung urang teu boga jantung terbuka penyakit jantung buka lah belah itu tuh geser sampai corona begitu ya lah seleting muka naon seleting berapa corona abis nanti seleting atuh lain itu lain kolorna itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat kayaknya mudah-mudahan. Oke. Hiji-hiji atuh tarti. Bukan orang hiji-hiji, itu orang hiji mana hiji. Ragun. Hiji berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Woi, kawin namanya sing sakinah. Kita buntu. Ayo kurang cari ada orang hayang lu jeung tukang foto lain hiji-hiji maksudnya hiji-hiji urang heula maneh heula terus si amoy tartib urang ieu hiji-hiji maneh teh dia alhamdulillah rabbil alamin teh mudah-mudahan sehat teh teteh pengantin namina teh Tuti sama kamu aku teh suka teh leuwih ti virus bu kalet teh kita teh gempe oh hiji-hiji nah bau hangit saya mau beri jangan tuh maneh lah ya urang teu ngeunah teh tinggal disengserikeun ku itu atuh da siapa lain teu ngeunah semua belaku disengserikeun teu ngeunah disengserikeun apa namanya cerita teh meureunnan kita seri urang teh jauh-jauh atuh urang teh di mana di Padalarang kan ieu teh birakut disengserikeun atuh teh oh kalau jeung ngaledek teh lain ngaledek maneh dikis kos lain ka baturan wae atuh nah sih ngagan panganten atuh ya punten dia tong cengirikeun teuing gitu ieu maneh mah gil di teh bodoh oge sarua dunia terbalik ulah seri mun seri didendah ku oh bayar sia alhamdulillah nya cong moy ngabilujengkeun ka sahabat urang luar biasa Kang Ragil akhirna pecah telur aduh baheula mah boga titel cacing calang cenah lain cacing calang lain nog hayam aduh misalkan nog hayam maksudna teh heuk make bohleam koneng mah teh cacing calang cik urang ge kieu lain nog hayam jadi maksudna teh maksudna mah kan si Ragil baheula mah jomblo akut anjir oh akut teh pisan gitu apan baheula teh urang teh babarengan don kasebut teh jeung si Ragil benar baheula sasinetron saacana di dunia terbalik beres terus sempat oge ieu Ragil ieu jasana gede ke Mang Raja oh sami atuh Mang Raja keur main sinetron di kesempatan kedua benar anu nganter-nganter teh si Ragil dadae kanan hari taman itu ngabonceng make motor hujanan kalau kasih syuting urang ayeuna alhamdulillah Kang Ragil geus stripping di dunia terbalik tepuk tangan lah tuh luar biasa Tasikmalaya punya artis luar biasa ya. Dan Padalarang punya virus ya pan orangnya artis dua ante atau udah jelaskan mah kumaneh pengen ya karena ini ada mah kita bilang raja sudah teh ini saja ini lain pan si Ragil teh di dunia terbalik artis si Ragil kesempatan kedua urangnya pan di AKTV atuh pan urangnya kampung Banyol baheulanya aturan wae siapa makan wae oh siapa darah tinggi udah orang pokoknya namanya kalau jeung ka Ragil nya Gil sing sakinah mawadah warahmah nya alhamdulillah aduh
ingat baheula di lokasi syuting urang. Kumaha cenah bro? Urang mah baheula kan di lokasi syuting teh ayeuna si Ragil boga kosan. Urang mah baheula keur syuting teh sare teh di lokasi syuting. Di kebun eueuh teh biasa. Lain kebun eueuh. Ya, bon jagong. Duaan aja si Ragil. Malam minggu semprot minyak sengit. Waduh, mandi. Perasaan si Ragil teh boga ka Bogo. Tapi sareungit dia ka mana? Ke belakang dulu. Aduh. Kabuka. Cokot juga tuh janjian yang awewe. Aipek naon bro? Kata ya pak ini, kata dia sing selamat cuman teh. Penasaran orang teh. Ditokong kurang teh. Jeung domba kitu teh. Fitnah. Cuk urang teh Ragil. Apa-apaan kamu? Oh, eta. Oh terus kumaha? Aduh, Mang kagok sakalewang. Kurang geus di bawah golongan ya. Ieu ulah kadoma teuing cik urang teh atuh harga diri lalaki mana? Tuluy. Apeng teh teu tangis saminggu. Kana domba teh Teu Ganti kunaon? pasti tempo boneka bolong kabeh. Ya teh. Itu kita Ragil mah justru Ragil mah bener-bener bujangan tulen teh bener-bener. si Ragil mah baheula keur masa-masa jomblo, Bener. 2 poe sakali meuli sabun teh. Ku getol-getol nak mandi. Oh, mah eta naon? Urang di pos. Ngadenge sabun-sabun teh ruas urang mah. Di paukan wae ku si dik-dik pan sabuna. Nyanyi ya Zak, pakaulan. Gil, nyanyi ya. Oh. Bae ge nyanyi bae. Lain kadeng ke malam penganten. Didinya ulah. Ulah gitu. Ulah nyelahnya. ulah ngamunur teh ke mah. Bisi perlu tisu basah aya dua. Bisi Mas pesan wayana lamun geus beres ngaborodor barudak balik langsung. Nah, Urang erek cikicim. bisi can pisan mulikeun bae ka urang ge. Wah, masih geus sarua jomblo atuh turutan si Ragil. Ayo karena hiburan naon? kurang nyanyi. Oke. Menghibur masyarakat Kampung Petir. Oh. Spesial ke Kang Ragil sareng ka Neng Entut. Mohon Neng Entut enti. Jibru teh naon? Musik baheula musik make sungut teh nya. Oh, akapela. Heeh. Oh, siap. Siap. Lamun akapela berarti bagi-bagi tugas. Oke. Urang sorak Aya kesetrum sieun ngemak di tihang. Sieun beakeun eta teh agehan wa mah teh mau di jalan abdi teh. naon sih teh Perjalanan tinu jam. Eta masuk kocok atuh. lain bahasa kocok nih kocok. Ya, siap. Oke. Bagi-bagi tugas. Urang sorak drum jeung gitar. Pan dina keyboard ge sok aya drum jeung gitar. Heeh. Kumaha emang itu cing? Urang sorak drum jeung gitar. Dengekeun. Heeh. Tak perweng, tak tak bek, tak perweng. Itu nama cacing ayam pakai segala tuh. Apaan suara gitar? Mana gitar? Oke. Loba budak atuh budak. Nah, hubungan aja budak suara gitar. Gitar kumaha ayam pakai sih teh? Pan budak mah begian kana make atuh. Setenang dengekeun. Tak perweng. Benar eta nama. Kahana. Ai ka luhur. Tak beke. Luhur. Nah make jadi pakai. Senar gitarna logor. Siapa dengekeun? Logor. Ayo siap. Ya. Iya. Tak perweng. Tak beke. Nah, ginahnya beke. Ayo maksaku eta ge bae lah. Jeung ayam. Mana kan moy? Asyik jadi naon? Urang kabawaan jar wa. Kabawaan. Maka bawaan. Sudah teh henteu anjir atau orang-orang. Banget melankolis juga maneh kieu. Suara piano. Benar. Sama tuh jadi pan urut atuh. Urut naon moy? Petani. Suara piano jeung anjing Helder. Aku masih di hiji-hiji gitu atuh. Benar atuh jak urang jeung si Piano aja. Anjing Helder. Kok model ajak gitu? Nya. Apaan kolaborasi anu musik kolaborasi. pernah kadangu teh Bu piano jeung Helder. Candu. Nah, contohan ku urang Sing gua. piano. Neng nong neng nong. Neng nong neng. Itu pirage teh? Badi sekali. Ya penting geus teh. Sok, ayo. Ki seperti kenal aku eta. Urang masa kodongnya apa kok, Bro? Neng nong neng nong. Neng nong. Sok. Neng nong. Oh, mana pernah ningali anjing bulog kawan? Anjing bulog kawan Pernah. juga saya. Oh, Eta mah Bersih anjing berarti. Madago kita. sok karep, Madago. sok Madago. durasi. Madago. Terus. sakieu berenang cukup lah nih. Anak deui Kurang anjing. anak,
Iya, tadi. Iya. Enak kumaha we. Ulah make jeung kokoe tuh. Apaan anjing dirahi? Siapa kana birahi wae. Ulah make kokoe. Sok aja. Tong make. Tong make. Neng nong. Letah mah atuh. Letah nanti keluarkan minimal tapi kena panggung. Ya ini aman ya. Aman. Tanggung jawab nanti lu jadi tadi tanggung jawab. Pasti Garut ini aman tuh. Aman, sok. Neng nong. Ya, kumaha mana sok pernah tuh ningali video anjing. Jadi pas ngelewat ya, banyak. Neng nong. Dah, Kudu gitu. jika pisan gitu. Kudu jika bisa atuh. Sok, Neng nong. dah. Oh, eta. Tong reukeun hahehe mah ya. Sekali deui. Tuh, kieu. Neng tetep bau atuh neng maka ditutup. Lain sih neng lain masalah bau bisi muncrat corona sedih bahaya. Oh, ada orang mah sarehat orang dia mah. Kasieun urang mah corona ge mungkuna ge pangi balik deui. Eta mah tukang bakso atuh mangana saya teh. Neng nong. Tah, oke. Neng nong. Tah, siap, oke. Lalu kita Jalu atuh. Mani nak jadi bicara jadi kolot. Jadi jalur. hah? Jalur lah. Jalu. Neng kabriatnya. Mana geus? Jadi anjing ketika suksesnya. Urang geus. Mana geus? Mana? Kurang non. Mana vokal? Oh, pantas itu. Tuh, Robi aya geus urang mah. tapi vokal piraku topi na Chaplin ge nya. Nyawa tuh ngewa tuh. Saya buka topi. Astagfirullahaladzim. Aya naon deh? Nah, Aisyah sirah pas kula legeuteun hungkul kieu. Saya mah aing orok saya teh. Lain legeuteun seturut buduk ya mah. Mas menahun gitu lalu kata lagi. Berarti urang vokal. Sirah apa mana borok anyar? Apa? Tapi ka boleh ger gitu. Cak, mana vokal? Oke. Nyanyi naon? Barat lah. Hah? Barat. Bisa. Maneh mah. Ulah ditinggali urang penek. Masa lagu mah Bisa. Bisa. Bisa pancayanya. Makanya jangan saya sok bro musiknya. Oke, siap. MC lah. Urang akhir jadi anjing. Angger mana pikan balik ini jadi anjing. Bayar lah, bayar. Ya, siap. Oke. Ladies and gentlemen, please welcome the morning Siapa atau MC-an teh? MC DJ MC dangdut ya, MC dangdut. Apa manggil tinyu atuh? Mana tara radio YouTube sih. Selamat malam, selamat malam. Ngadon mall. Kalah hehe. Ya siap. Di mana atuh? Ya, oke. Tepuk tangan. Oke. Cekat. Sama deureun kan? Terus. Aduh, dia. Mana seri wah ya emang iya. Saya tekan daripada meledokan nih cina seri. Oh baik datang sok. Siap. Oke. Tadi ini anjing, Ngadago. Ngadago. Siap, Cong. Siap lalu. Siap anjing. Apa namanya jadi Oh ya, siap. Siap. Aing mana kudu sadar dengan profesi atuh. Ya baik. Tak perweng, tak tuh. Tak perweng, tak tuh. Tak pekeh, tak. Mana kenincak. Metronomna urang rek asup babah manana atuh. Barang begitu orang bekeh langsung ngelel. Dan nincak kurang mata tadi oke. Lain nicak suku. Nicak metronom nada tek ning nong. Neng cipta. Gitu. Pokoknya mah di mana bekeh ngelel. Si ibu paham. Sok di ngelel ya. Tak perweng, tak pekeh, tak perweng, tak pekeh, tak perweng, tak pekeh. Nyanyi koplo. Siapa tuh karena dikocok atuh. Urang pelebah mana sih teh nyanyi? Aduh, karunya kasih anjing atuh. Punten bapak anjing. Pakai bapak anjing. Pelebah mana tuh sopan urang. Si ieu geus Sayang nyegal. Oh nyemong. si ieu geus hahaha. Asu. Oke. Urang sok itu juga serigala gitu atuh. Geus nenong-nenong heha langsung urang lagu. Heeh, oke siap. Tak
perweng. Neng nong neng. Duduk tek perweng. Neng nong neng nong neng. Duduk tek perweng. Neng nong neng nong neng. Neng nong neng nong neng. Neng nong neng nong. Neng nong neng nong neng. Siapa namanya kan? Anjing mau ditalapun enggak gua. Sopu anjing talapungnya enggak. Mana teh pura-pura bahaya jadi anjingnya. Bukan kurang mah dihayatin anak iki. Amun acting udah dihayatinya. Tuh. Bisa jeung pengantin diajak bae ngobrol berfotoan atuh. Mana? Ya kumaha? Aisyah naon babaratan atuh? Laku baca kurang tadi lawan judulna. Barat. Eta ieu Lieur cukup oge si eta mah. Lain gitu atuh. barat tuh barat untuk sunah begitu. Nyanyi. Maksud barat teh lagu luar negeri gitu. Anu. You can to say goodbye. Nah, I want to holiday. nah begitu. I give you pucat-cat. Nah, Don't finish I ngacai. oh, itu ngacai atuh. Lain gitu. Eta mah atuh nyiram ngacai mah atuh teh. Semua. Geus we kieu aya nama kajen urang eta nu nyanyi. Cong nu nyanyi urang. Oh, mana bisa nyanyi? Urang pan kieu bakat terpendem atuh urang teh. Bisa mana nyanyi? Hah? Lagu naon sih? Kan urang mah moal barat-baratan gitulah urang mah. Kusabab urang mah urang Indonesia. Urang mah nyanyina Indonesia we. Oh, sakit. Kan urang mah ngepena ka lagu Judika. Oh, Judika edan Lagu nu terbaru teh lain. Heeh. Judi. Ramai Rumah irama eta mah Oh, tuh. beda. Judika teh nu anyar gini. Cing, kumaha ada betul. Anu kieu we. Tuh, nyacai mau ge. Ai emang sok Lain mana sih kana yang tukang sone salahkeun wae. pura-pura. Anu kieu geuning teh nya. Nya. Dia dengan kadang ngemon mah. Baik. Anu kieu geuning. Anu Judika teh geuning. Seandainya air dapat merasakan dan jadi aku saya tuh sedih di banyak Nyanyi hanggeus na tuh. Asal di mana ini? Seandainya anjing nyanyi naon cenah tuh. kita tadi dia orang menghayati ya. Kenapa ngahayati gitu? Bisa cere di Cimenang atuh ieu era mana teh jauh-jauh di Pelaran nyanyi mah gitu orang-orang teh. Rodol gitu Oh, terkenal. rek sadar Bisa dong? se tuh jadi nada nasi kumaha Masih ada. Nah, se Mengapa engkau jadinya Pak. Kalau kurang dengerin nada nanya. Aqua. Iya cek banget lah katanya itu kurang sih itu mah. Aqua, ini. Siapa masih sponsor orang kurang mah. Kurang naik. Kurang naik. Oh, turun tarik teh. Turun nih bang. Turun. Cikan kasih lupa. Nggak semua benar nyanyi mah, semua benar. Nah mah beri kumaha Pan sih. ieu si Ragil baheula pernah ngomong ke orang cita-cita teh. Wes ulah ngomongkeun wae nu baheula urang sok kesuat-suat atuh. Dengikeun heula si Ragil teh cita-cita baheula hayang jadi artis. Alhamdulillah kelaksanakeun. Urang cita-cita hayang main di sinetron jadi artis, alhamdulillah kelaksanakeun. Mana cita-cita baheula jadi nyanyi? Urang mah cita-cita baheula simpel sih sebetulnya. Hayang jadi naon? Urang mah hayang jadi polisi. Ai mana sok tarang ujur ka dulur saya teh mah nih. Si naon seri ciri mah dek kitu na urang boga hak atuh. Nek jadi polisi kitu naon oge atuh. Hoyong jantan naon namanya? Jantan polisi. Hoyong jantan naon? Polisi. Ai maneh pantilan daftar limas jeung urang didiskualifikasi atuh. Bener urang mah. Mana mah teh ngukur kana kujur sia teh. Make jeung hayang polisi. Beda aja. Ya urang wae anu jedegan kieu jadi daftar jadi polisi gagal komo maneh atuh.
salah orang naon kieu we ayeuna mah lamun maneh bener hayang polisi ku urang rek dites sok polisi teh atas dasar disiplin disiplin teh latihanna tina baris per baris oh siap atuh karep moy karep da orang pernah jadi pramuka baheula Urang iluan deui. nya atuh Jadi anjing deui ya. lain baris sok ini resep jadi anjing saya eta karep ka mana saja jadi samoy hareup deui atuh kieu ya sok rapat tempo rapat di sama rapatkeun lamun kieu bangsa teh ka dieu bangsa teh salah sok sekaya deui komandan hah sekaya deui sok ieu komandan galak ieu eta rapat alus jadi bangsa teh Mau moncon. suku juga kue tambang sih balik kanan gerak sok tuh punten Pak Komandan naon suku abdi Pak Molit ke kanan mah atuh ka kiri heula mah rada simpel tuh oh ke kiri mah da nama ke jeung eueuh mundur eta saya loba ieu maneh sok siap gerak rampangkeun maju jalan kecet ini kecet sampai abdi demi Allah ya atuh kan bae tong siap-siap da nu teh mah gaweana jadi polisi mah malain masalah gawe cong di bejaan kurang teh rek pakaulan di Siragil sobat urang jauh-jauh ti ka Tasik cing atuh mawa suku teh nu bener dengekeun ieu teh nu palsu dibawa teh ngahaja urang mah oh asli mah disimpan di imah di plastikan alus mata teh dipake ke leuwih hancur ti ieu sia teh ieu teh palsu cong palsu itu make baut itu make baut 10 tuh oh anjing yang borok Cek urang kita tak monor sini ya maneh mah. harusnya emang mau bulu dua cita-cita teh hayang jadi dokter ongko urang Tama cita-cita urang maneh sok tuturut muning cok ulah kitu atuh. kita banget sih ya kalem ya atuh hayang jadi naon cita-cita mah sarua meunang meureun hayang jadi naon dokter naon dokter hewan Tuh urang pisan eta mah dokter hewan mah. maneh turut mending ka urang geus urang jadi penengah jadi dokter hewan teh kudu sagala nyaho tentang sasatoan urang leubeul di leuweung aya meureun sekitar 2 abad mah di leuweung supaya nyaho sasatoan kumaha jeung nu geuring jeung nu henteu teh pantesan surili loba anakna maneh mun bapak Pan seueur ngapuang sia teh. nah eta surili teh tuh surili monyet ngomong atuh monyet lamun bener maneh hayang jadi dokter hewan kurang dites iya hareupeun warga masyarakat Kampung Petir Sok. urang moy kareup Sok. suara naon ieu Kucing. bener euy Ti kukur. ade Ayam. pinter ocit kareup aduh ocit kareup sia gampang gitu mah Cing bener kos. suara satu naon ieu sok tebak kumaha saya teh kadenge teu puguh kok 2 abad seti di leuweung ada wong sarana kitu oh kamu di imah randa pantes jika si ragil ke peuting ay gitu ngomong panganten kumaha saya teh kumaha tuh tengik sekali deui nu bener sok suara satu naon siga tetangga keur meuleum jumahan cing bener ka urang kitu ada bener kamu karep Urang oge maneh mah dah. satuan mani kitu atuh tengik ke jawa karep nih Oh. Sapi gering. bener bener siapa nih Cukuran ge. karep dia mau Sok. Cak-cak. tah tempo meh Domba. tempo atuh Sekali ini. jujur Eta cucurut bener orang kata. bejaan licik siapa sok urang deui teh mana deui teka tebak dara gaji sebelumnya dengeun
Lain seri sudah. Asa film Jepang Asa film Jepang. Film lawan sih. Wah, gitu mah. Pernah abdi nonton sekali aslina. Film lawan sih. Film Jepang. Semi itu semi. Ya, cek urang semi. Semi dangdut masuk aya. Siapa sih teh? Gimana? Kakak cita ngira aja kamu kan Mainnya saya kakara anu mah bener sumpah. Ilo wong anu kitu eueuh. Kecuali mah urat. Mawa timah. Bener. Tahu. Moy karep. Manya anu kitu. Monyet oge keur nyen budak teh kitu-kitu teuing atuh. Karep. Dengekeun sia moy tempo. dengerin siap Sok moy. sapi sakaran dengerin juga Bodoh mana berarti? Tadi sia kuain di mana si goblok sia. Ada sia Tarman. Jumri sok dengekeun ayeuna. Sok dengekeun ya. Naon? Sapi sakarat sapi ieu. Tah. Kadengen teu. normal kan ada tuh ditanya Barodo sia mah. Sekali deui dengekeun. tah Hei, kawan. Kira aku suara satu. puasa atau puasa gitu Jauh kene. Taluk kita Sekali dia sok. kali dia tuh celina tuh dong dengekeun. Iya iya sadar. Tah. Kumaha sok saya Jumri. Taluk. Tahu kah? kumaha taluk bae taluk lah Sapi dia modal mata kok. Parah tuh. Sapi gering, sapi sakarat. Ini sakarat mah modal eueuh sorangan. Modal lagi sapina. Ciedan. oh tempat suri gitu hidup teh Sapina modal bieu. Ya. Betah. Urang teh pas saya wae di panggung. Ayo bun. Itu namanya. Iya teh kan si Ragil teh artis. Naon? Naon ya pangkuan nah. Bagi bintang atau suku teh. Oh, si gantian kieu sia. Gil. Suku si Acong bintang. Bakat si goblok sih. Mau jadi tunah tuh. Lain. Iya mah bae da dewasanya. Ragil jeung Neng Entut malam pengantin normal. Terus Kabayang maneh mau teh jiga bancret. malam pertama teh bukan kudu kicituan wae. Ai urang naon kitu-kitu? Naon eta? Mengerkeun antena geus teh. Nah urusan antena mah di mana lagi kuawi, diciekeun atau parabola. Tah, Kudu kicituan. apa yang ngadengkeun bari janggut? Oh, Tah, gitu. maya teh mau main kanyut naon? ulah jok itu Naon meni sebenarnya? tadi sep seorang kali tong gitu teh Oh, kan baik lah. Terus eno si Ragil teh panena artis. Terus, Sahabat urang. oke. Spesial ke orang Kampung Petir oke ngonang artis. Wae. Bintang tamu. Ku sabab di Jakarta ge kan urang ge pre syuting. Mohon. Anjeunna nuju pre syuting. Mohon. Pakaulan kanggo ka Cep Ragil. Wae, Luar biasa. Saha, Bro? Penyanyi dangdut. Oh. Apa tuh? Saha? Anu lagu nanti dicekek aja. oh Dijek eta mah aja soang. Janita Jamret ini Jadi Janet. Panggil. Oke. Ya. Ayo, pasien musik A. Musik no musik biasa, musik. Debus lah. aduh Oke, kita panggil Janeta. Janet. So, pasien jalan putar, pasien jalan. Pasien ajis naonan. jangan nanti di bawah Naon, Bro? Dia eueuh keamanan nih dia. Cik, Iya nu digorong teh Janet ya. ada mau belentuk kieu atuh. lain mang nggak nabu di mana ayah wae nu kitu nya Tuh ini deket kebun dari riwa. Lah panggil Janeta, Janet. Hei. Alhamdulillah nasyid. Nah, saya uka-uka naon gitu-gitu. Iya punten atuh Pak, panitia punten ya. Oh, palin mas, Pak Haji, Ketua RT, RW ngajar dong wae kumaha teh. Berapa ya, Duk? Sini ya. Bro,
Nu dipanggil Janet Janet. Hah? Hah? Naon sih apa? Naon sih? Oh iya Janet. Kami asa sieunnya. Daun asin ngomong resep atuh. Iya mah gitu. Janet? Janet atau Jana? Bere yen tuh. Ya sok, tadi ya cek teh ulang tes we bae. Bae kapayun. Geus diimunisasi geus nah ya. Ya. Moy kali saya moy. Moy, bikin. Begitu. Siapa ganti dekutan udah? Saya ngegak ada. Cek urang oge mah yang maja aing mah. Sia di heureyan blegung. Tang. Itu canak. Janet tapi kan juga jelek pucuk. Mangga. Sok. Aduh. Aduh. Itu kotak. Kita.